Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Urang tiasa patepang paamprok suanten deui sareng simkuring dina dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu digarap ku simkuring karangan Abah Kampung ti Cianjur. Anu ngabantun judul Wawales kanu telenges. Kumaha palawargi? Saumna lalancar? Alhamdulillah, mugia urang tiasa ngajalankeun ibadah puasa dugi ka tamatnya. Amin ya Allah, umanya amin. Kiatkeun sadayana wargi-wargi simkuring anu nuju ngajalankeun puasa di bulan Ramadan ye. Ayeuna teh tos dugi ka dinten sabaraha warginya? Kalimanya kagenep. Aduh, ieu mah kumaha nya, aduh nembe ngedongkapan deui ya. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang kawitan wae dongeng Sundana anu ngabantun judul Wawales kanu telenges bagian ka-26. Sok kaparayun sadayana. Harita Kibarong anu keur gegerungan nahan kanyeri, nahan tato anu pohara nyerina sabab manehna digebung ku sumpitna Jang Dodo. Manehna gegerungan sabab kanyeri nyakesak kana tulang sandina, tulang-tulang asa remung jeung awak asa leuleus. Harita Kibarong keur digugulung ku tilu anak buahna nyaeta ku si Rebing, ku si Uho, kitu deui ku si Rohendi. Pok Kibarong ngomong ka anak buahna, "Aduh, Rebing, aing bawa balik teu kuat. Aduh, nyeri. Cangkeng asa potong. Aduh, awak leles kieu. Aduh, nyeri. Kibarong kumarurung nahan kanyeri. Ningali kitu mah si Uho, si Rebing, katut si Rohendi teu tegang. Ningali guruna anu gulang-guling nahan kanyeri anu puhara. Pok si Rebing ngomong kanu jadi guruna, Ki guru, naon anu nyeri teh Ki guru? Aduh, kumaha Uho itu Uho tinggali Ki guru khawatir kieu. Aduh, Ki guru, naon anu nyeri teh Ki guru? Aduh, wah, dong bawa balik kali nama gotong kutiluan. Bing, bawa ini gotong. Geus kitu mah Kibarong digarotong ku anak buahna kutiluan nyaeta si Rohendi, si Uho, katut si Rebing. Rageyeung awak Kibarong digarotong kutiluan. Bari teu nolih ka Jang Dodo anu ngajanteng bari gagaro sirah. Leos manehna opatan ngaleos tanpa permisi. Saenggeus Ki Barong arindit ninggalkeun patempatan eta.
Jang Dodo lempang muru ka Pak RT ka Abah Darta jeung ka Cemunah anu keur diuk ditepas saenggeus datang ka tepas imah Jang Dodo ngomong bar serengehan. Cakur, Cibarong, cakur tuh. Pete, tinggal Cibarong balik. Nyarion digebuk sumpit. Tepira digebuk sumpit supaya kan nyarion gitu. Aduh, Cibarong watir geus kitu mah aduh, sudah kumaha. Rek nyilakakeun ka Dodo. Dodo mah ngabela dirinya bah. Jang Do, aduh, Jang Do tadi bisa. Selamat tuhuna, Jang Do, aduh, Jang Dodo hebat, hebat, Jang Dodo hebat. Cek Bah Darta, bari ngacungkeun cempoana. Bok Pak RT ngilu nempas. Bener Jang Do, aduh, Jang Dodo teh geningan. Bulu batok si madu, aduh tersangka Pak RT mah tersangka Jang Dodo teh gening pinunjul, aduh hebat lah, hebat Jang Dodo hebat. Atuh saheula Jang Dodo mah teh atuh eueuh oge ditulungan ku Jang Dodo teu lamun Jang Dodo eueuh ge ku sirabing meureun teu kabayang eueuh ge lamun Jang Dodo mah meureun ku sirabing tadi teu kabayang. Geus tong dibayang-bayang wae ceu masuk. Cek Jang Dodo bari surang ngaserengeh ge diuk manehna. Baturan Pak RT katut Cemunah jeung badegana Pak RT jeung Bah Darta keur guplek ngobrol gitu burudul. Aya warga nu nyalampeurkeun kadinya sabab aya beja Ki Barong tarung patutunggalan jeung Jang Dodo. Warga naranyakeun ka Pak RT gitu deui ka Ki Darta. Pade, kumaha pade? Anu tarung teh euy kumaha Ki Barong ka Ki Barong? Pade. Cek warga, nya PRT. Mana ieu Ki Barong teh PRT? Bejana aya tarung di dieu. Geus balik Gang. Ki Barong eleh ku Jang Dodo sampai ka awakna ge digarotong ku anak buahna. Oh, hebat atuh, hebat Jang Dodo, hebat. Hebat Jang Dodo atuh, hebat. Hebat Jang Dodo, hebat Jang Dodo. Ayeuna mah di lembur urang teh lumayan, ayeuna mah boga jago. Boga anu ngamankeun, anu bisa tutulung ka lembur urang. Jang Do, geus we Jang Do mah cicing atuh di dieu di mah Abah. Da Abah we di dieu teh cicing anu ukur jeung Cemunah di dieu Abah ge. Bah. Pan Dodo teh rek nulikeun lalampahan, Bah. Dodo gitu apa? Dodo teh ting urang mana da baheula keur leutik, Dodo teh ragrag ka jurang. Inget boga babaturan. Nyaeta nu katelahna teh si Nanang. Tapi ting di mana lembur teh baheula da teu apal, poho, Pak. Dodo teh kitu ceuk Jang Dodo. Manehna dicandet keluarga didinya ulah ninggalakeun eta kampung sabab jasa-jasa na Jang Dodo didinya anu geus ngabantu numpes kajahatan anu dilakukeun ku Ki Barong saparakanca. Tapi Jang Dodo oge manehna boga kewajiban, boga maksud anu mandiri manehna rek neneangan
lembur manehna sabab manehna geus teu inget di mana lembur manehna baheula. Cag urang simpen di haleuneum sieun, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun isuk pageto baris kasampeureuh deui. Ayeuna urang nyaritakeun lambaran ka tukang. Urang nyaritakeun kumaha nasibna si Nanang nu aya di kampung Talaga. Harita wanci pasosore di tukangan imah aya 2 jalma anu keur ngarautan awi. Anu hiji budak ngora rumaja, anu hiji deui kolot setengah tuh anu keur ngarautan awi, anu budak ngora keur ngadekan awi. Siga nama eta teh awi keur tuturus palawija. Pok anu kolot nyarita kanu ngora. Aduh, Nang. Ai eta tali geus nyieun can maneh teh Nang. Wah. Tali anu mana Pak Oy? Poho urang Pak can nyieun Pak Oy. Tali anu keur meungkeut ieu tutulus. Heueuh ai maneh. Kumaha? Pancet aing oge nyieun heula tali sia teh Sanang. Ulah wakang ngadekan heula awi eta jadi beungeut kumaha eta awi teh atuh. Ai talina can nyieun mah. Ulah ampuk atuh Pak Oy. Ai poho wajar poho mah. Ceuk nu budak ngora sing horeng eta teh si Nanang. Ayeuna geus bagih kul, geus gede rumaja awakna. Ayeuna mah rada gendut si Nanang mah. Keur leutik mah leutik. Jangkung leutik ayeuna mah geus dewasa awakna rada gendut. Ari anu kolotna nyaeta bapakna nu katelah Mang Ading, manehna keur ngarautan awi. Bari diuk ari si Nanang mah keur ngadekan awina. Harita teh Mang Ading nanyakeun talina anu keur meungkeut awi, sabab awi anu geus dirawutan dibeungkeut tapi si Nanang pohoeun can nyieun tali keur meungkeut awina. Ok Mang Ading nyarita deui kanu jadi anakna nyaeta si Nanang. Nang. Geus we tujian tuh ku tali gebog cau atuh Nang euy. Di hese-hese teuing tuh Nang atuh gebog cau. Oh batu di pipir atuh maneh teh. Oh banyak euy. Mending oge lah ku gebog cau Pak. Meh teu hese daripada ku hinis awi mah syukur. Oh jing ngalah heula talina tuh meh gampang ke meungkeutna. Heueuh Pak, ai kitu mah. Ceuk si Nanang bari leos si Nanang mah. Muru ketangkal cau. Maksudna erek nyieun tali keur pabeungkeut awi. Sanggeus meunang gebog cau keur bebeungkeut tali terus dibawa ku manehna teh kanu jadi bapana. Tah Pak, meunang Pak loba lah. Cukup sakieu ge. Oh lah cukup sakitu ge Nang. Cukup sakitu ge Nang. Geus kitu mah tekul si Nanang jeung jadi bapana. Ngarawutan awi sampai ka rengsena. Awi eta dibeungkeutan. Keur anteng bapak jeung anak keur ngarawutan awi
torojol aya awewe setengah tuhu nu norojol bari mawa jingjingan sing horeng eta teh inum si Nanang nu katelahna biate tos di mana lila toing ke warung teh ai maneh to tos di warung atuh kami mah paras meuli keur masak ieu teh tanya teuing geus anglos can eta mengkeutan awi teh nangos atuh ningali tangis beres oh mak meuni lala toing oi ka warung teh mak Sanang mate tadi ngobrol di warung teh cenah mah eta ulon-ulona kirak sabala geus oleh ngagalaksak deui menta anu peti kepelemburan hariwang mama hariwang sieun ke ka dieu kade tu hayam jago cumputkeun bisi dicokot itu ge hayam anu si itu saha tuh nu mangkar dibawa cenah hayamna balaur atuh ma euy anjing eta mah hayam si Dodo kenang-kenangan urang jeung si Dodo eta hayam si Dodo mah so dicokot kade sia dicokot sok kira giru-giru kira ampihkeun teh hayam sumputkeun bisa bersimpen di dapur rek disimpen di dapur atuh euy mak sieun kaning ieu mah hayam kabemet si Dodo baheula urang inget ka si Dodo ceuk si Nanang manehna ingeteun ka menjadi babaturanana nyaeta Jang Dodo teuing aya keneh teuing geus eueuh lantaran Jang Dodo teh kamemetna hayam jago anu dingaranan si Jagur ayeuna hayam si Jagur geus kolot malah mah anakna ge geus loba tina katurunan eta hayamna si Dodo nyaeta si Jagur. Terus si Nanang teu talangke indit ka kanan nyokot si Jagur anu geus rada kolot si ihna ge sampai ka panjang. Gerewek ku si Nanang dicokot dikelek dibawa ka dapur. Bari teu poho manehna mawa kurungna. Pok Mang Ading nyarita ka biate. Emang ceuk saha mah? Eta ulon-ulona kirak sabala geus ngagalaksak. Itu bieu mah ngobrol di warung cenah. Ayeuna teh cenah si Jurede geus keur mapai-mapai, kau ngalembur, Bapak. Hariwang. Kani urang teu boga nanaon. Kamari ge geuningan palawija, geuningan eta meulak kacang panjang. Dirarat atuh geuningan eta ku pupuh lemur ieu. Kuki saha teh pupuhna teh? Ki Acong. Ki Acong. Ki Acong teh paneta teh ulun-ulun kirak sabala. Anger we urang teh kudu mere geuningan upeti. Keur saeuk kieu teh sedih Bapak, sedih. Kumaha atuh mah? Urang mah geus teu bisa ngalawan. Saha anu wani? Kaki raksabala anu talengas kitu. Bapak. Mah biasa sedih ngali kahirupan teh. Teu kaot boga aya tatanen anu geus panen geuningan teu waleh we dipenta dipaksa itu dibikeun nyiksa geuningan eta teh si Ki Acong teh pan loba geuningan balat-balatna ge. Kumaha atuh nya mah? Ceuk Mang Ading jeung di ate manehna ngarasa teu tenang hirupna sabab tiap hasil palawijana teu weleh dicokot sawareh
ulon-ulona kirak sabala nyaeta pupuhu lembur eta. Terus BAT asup ka jero imah. Pok ngomong ka si Nanang, Nanang, kumaha eta hayam didampikeun? "Geus mah, geus. Palawur tuh euy, palawur kan ieu mah. Si jagur. Ceuk si Nanang bari ngusapan hayam jang dodo. Nuka telah si jagur semu anu geget naker. Ras manehna inget. Bari ngusapan hulu hayam. Manehna bari diuk dina jojodog. Ingetana kumalayang waktu ka tukang. Ras inget kami jadi sobatna nyaeta jang dodo. Gereneng manehna ngomong sorangan. Aduh dok, ai maneh aya kene euy. Urang geus gede dok, maneh geus gede euy lamun aya kene di kieu mah dok. Kangen dok, urang teh ka maneh dok. Aya kene eueuh maneh teh dok. Ye hayam si jagur ku urang diurus ti leutik sampai ka geus gede loba katurunan ge dok euy dok. Dok, maneh aya kene eueuh dok. Cek si Nanang bari ngahruk. Sedih, inget kanu jadi sobatna nyaeta jang dodo. Bari ngusapan hayam teu karasa. Dina juru panona si Nanang ngecelakeun Cipanon. Sabab manehna mah nyobat jeung jang dodo teh siga ka dulur pituin. Cag urang simpen carita na si Nanang anu ngurus hayam jang dodo. Kocapkeun ayeuna si Juren katut si Baron Ludra anu keur lumampah manehna erek kapupuhu lembur. Ngagedig lempangna eta si Balon Ludra, si Juren, katut si Juhro. Kocapkeun manehna geus tepi ka imah pupuhu lemburnya eta Ki Doris. Sanggeus aya di buruan harita si Juren, si Balon Ludra, katut si Juhro ngajega mulak cangkeng. Bari pok si Juren ngomong, Doris! Keluar siya! Doris! Yo aing si Junet geus datang rek mental upeti! Doris! Keluar siya! cek si Juren susumar ngagogorwan Ki Doris nu jadi pupuhu eta lembur. Torojol di jero imah ayeuna datang hiji kolot tantungan nama tapi seseng dina awak nama. Jurut manehna turun bari siga nu rengkuh siga nu sieun. Wilujeng Epang, wilujeng Sumping Aden Juren. Doris. Awas itu. Bawa ya sahaya nu gigireun aing. Doris. Saha gitu pangarsa Aden Juren. Iyo putrana Ki Guru kirak sabala nyaeta Raden Baron Ludra. Oh, nepangkeun atuh Aden Baron Ludra ieu aki Ki Doris pupuhu ieu lamun kumaha kabarna Tuang Rama Aden. Alhamdulillah aki bapak aing mah cager kumaha di dieu upeti geus dikumpulkeun acan Aki Doris. Alhamdulillah Aden.
tos kumpul sapalima Den. Oh halus aki. Kudu kitu. Kudu sadia. Lamun aing ojong cijuren ka dieu rek menta peti. Entong hararese bisi ku aing dicabok. Ulah atuh Aden. Ulah main cabok Mangga Aden, urang kalebat atuh tong di dieu Den. Ayo kalebat. Aing geus teu kuat hayang nyanyatu. Lalapar. Hayu Juren. Juhro hayu. Den. Kade hilap Den. Hilap naon Aisyah Juhro? Ike. Di dieu mah loba Ike Den. Ike Den. Anger sia mah ukah Ike wae naon atuh ari Ike teh. Aing teu ngarti sia teh Juhro cing bale ngomong teh bisi dicacabok. Aden mah apa Ike? Ike mah aing. Ike Den, Ike. Hayu ayeuna mah urang asup ka ieu mah Ki Doris. Aden mangga Den. Geus kitu mah si Balon Ludra, si Juhro, katut si Juren asup ka imahna Ki Doris. Didinya aya hiji mojang. Aya hiji wanoja anu rupana teh jejer pasar, geulis. Disebut geulis, da geulis disebut henteu. Jejer pasar teh nya disebat geulis, da geulis, sebat henteu kumaha nya jejer pasar teh. Kumaha ngapung jejer pasar teh. Ningali aya wanoja didinya nu pangawakana sampulur si Juhro panona cigoh mah we ucing mangihakaneun Den itu sia Den geulis kitu Den Ike ngaja daong sia teh Juhro bisa dicabok wae Ike we sia ngaja daong eta mah inju Ki Aden nyitirah anu rama nama tos pupus nya sareng Aki di dieu lumayan Aki boga inju teh geuning rara heran sa ngaranna Aki anu wasna nama inju Aki teh nyitirah Aden. Ngarana nyitirah kenakeun dieu Akang Baron Ludra anu kakoncara. Cuk si Baron Ludra ngomong ka nyitirah anu harita bawa cai keur nyuguhan manehna. Ai nyitirah ningali bebeungeutana si Balon Ludra teh manehna mah rada sieun sabab si Balon Ludra mah beungeutna geuseng jebrosan bari ilham elehem nyitirah pok nyarita mohon Aden sim kuring tirah nah menik kompolan siga anu sieun kuku wing da kuing ge moal di kuku maha atuh nyai tong sieun Ike ngajadog sia teh Juhro Ike wae si Aden mah eta disebut Ike mantap Den mantap amboy pokona ngajadog sia teh bisa dicabok saenggeus kitu mah nyitirah leos di kajero barang manehna ngalengkah rek kajero si Balon Ludra ngagoroan ka nyitirah hai nyai tirah rek ka mana cicing di dieu babaturan Akang Ludra nyitirah harita malikeun awakna bari pok manehna ngomong
bade ka payun ka pangkar heula Aden bade ka pangkar heula Erek naon kakak tukang bade bade papang naon bade papang teh naon Juhro Aden papang teh waktu sih goblok siapa aturan waktuna bea Pamirsa waktosna kabujang seet dicekapkeun sakieu kamu dongeng dinten ayeuna mudah-mudahan enjing urang teraskeun deui nya kana carios nu bagian ka 27 hapunten nu disuhun hampura anu ditedak